Mana meureun? Tuh. Sampeurkeun ayo. Nak. Asik sama geus, nok. Biasa kulihat dah. Aduh. Melengkar anak aing teh hayang kuli macul ya pas kieu. Bismillah. He makas sepatu ge kudu bismillah nya. Tauhid ya minasya. Aduh, kacamata tadi bawa. Kacamata ya lumayan pakai panas. Wah, sebulan lagi naon pede nu penting mah. Wah. Aduh, dak lihat kehulangan. Coba dia amun awe mah dibogohan dok wae. Aduh. Barang penting kan kepikiran bae ta awewe. Iraha wae aing bahagiana. Iya, nu kembali paculan mamang gua aceng di depakan. Menang capek mamang matu ceng. Lah, ulah loba omong mang. Teu nyaho meureun kerit sira. Bosen mamang mah kaampal. Tunggal poe dia dulu bae, lain sekolah, awewe bae. Mang, sekolah teuing. Sekolah mah mau ditanya di akhirat. Ulah gitu. Jadi ditanya, mau menang awewe kan ke sekolah. Alah, kumajak mamang bae. Kok cek mamang didinya nu bogohan, mamang. Mau hadi tuh mang, anu bahagia awewe doang. Zaman ayeuna mah anpal, aceng, nu penting mah set. Aji dia naon mang? Mamang ngawer artis gitu kikieuan bae. Kemarin beceng mamang nu dangdut Om Sahabat 79 ngawer lagi. Iya, eta jubur. Alah, kumajak mamang bae. Urang mah masih polos kene. Aceng lah, ngomong yang aceng mah. Iya, mamang nu macul. Geus hadi tuh mang. Udah macul. Sing aing mah. Dasar budak ayeuna mah, budak zaman now. Heuleuh. Wah, hasil menang maculan. Seru resep patah leleun ayeuna. Korekeun launan lah beutingna bisa kepoer bisa lecet. Jelema ge lecet goreng. Mang. Mang aku aja. Aku aja nak ke kebon. Geus kebon can Bi. Kamu nak beli sesuatu ya? Nak beli nangan dia ada kepentingan. Nak beli pelek Be, motor orang miskikian pelekna. Lain gitu. Terus mana tuh? Pak, iya ya. Oh tuh. Oh tuh Bi, kamu nak balik kiranya. Nggak sampurkan baik, Mang Hermana aku aja sampurkan baik. Oh lah. Ayo. Nggak ganggu baik dia yang masak. Weh, aya awewe ya. Nuhun ya Allah. Geus dipangikeun awewe, bukan bae geulis. Aduh. Bukan halus amatnya. Mudah-mudahan bae geulis dah. Wayo, Masya Allah. Aing katipu. Aduh, lumayan. Pakai ah. Wah, aing kos sampai jalan Pemda ya. Aduh, paranas dak. Ini kan biuk aing ngasal dia lah. Tuh, Mang Herman ke mananya? Beli. Aya awewe tuh. Mana meureun? Tuh. Sampurkeun ayo. Nak. Asik sama geus, nok. Aman ya aing. Sial dia, Pal. Bisa sama dia awewe. Sial deh, Pal. Datang ke ruas aing yo. Biasa dak, buk anyar, menang manggi.
Saan bae dia namanggi di mana meureun? Aing gara-gara keadaan awewe meureun. Jadi aing manggibuk awewe. Geus dia tapi sayangna beutda kos blong-blong. Aduh, dia badak. Aya bae. Dia ngomong-ngomong nak ke mana? Aing nana aku aja yuk. Anak-anak sih dia bagaya sabeut es blong-blong. Aduh, dia nyontak aku aja di mana? Tadi mah di kebon. Keren tuh nyana di kebon. Eta meureun kerangan beuti dangder. Bisa lah. Let's go lah. Wedak, atuh aing tangguhan aing hilu ja. Ya, hayang belum dangder bari dikeduk lah. La 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 la. Aduh, Mang, ada dia. Kan ngomong mah keceng peplakan dangder ya hayang ngeduk dangder jeung meulem. Guys, ulah malam dangder mang. Ali beta belum. Nabi-nabi ada enek di belum. Apa? Ali nek di belum. Itu di belum ge geus sidang. Oh, aduh aing ka dieu dinaan bae. Nang kan kabur aing lah. Alah mang, batur ulang kabur beto. Atuh kajen bae manehna memang pundungan. Aduh, mang, kugus urang kadi genek maleban. Jeung pelak urang oyak-oyagan. Tadi tuh ngomong rek meuli pelek, mamang geus di kebon hayang pelek. Aduh, mang, tadi nama tanya hopan. Gaul atuh, gaul. Ayo ningan mah, dudukan dangder ya bantuan mamang. Ayo. Ayo. Weh, maher mana di dia. Angkat dah. Mang, kayak awewe tuh. Aduh. Bikang mamang lanceng ya? Mang, eta mah lain bikang mamang. Tuh, saha tuh eta? Awewe. Eta mah anpal. Tuh, nok. Cek aing Mang Herman aya di dia lain. Dia mah percaya kepada aing. Emang ada apa sih pada nyariin mamang? Emang dia tadi geus ka dieu, Pal. Mana aing mah geus teu isuk. Nok di dia jeung Mamang akur aja. Aduh. Geus ya dia mah, ceng geus kieu mah. Aduh, amit-amit abang bayi. Budak geus dagera di dinya. Oh. Nah, Mamang ge make kacamata dengdek. Deupan. Sabelah, coba dipake heulan. Dah heueuh. Mesting lah, ulah dikinjem-injem cokot ke mamang. Masalahnya mamang serap. Duh, kayak gimana kan? Eng. Mang, mending ngadawen ieu lah. Kasih dong ngareseun. Atuh ulah, Pal. Jadi mah di alabetina doang. Geus antepkeun bae ceng, amun kecabut pemanehna hebat. Tanya kawan dulu kan yo. Ayo. Nah, Mang, sekolah teuing. Sekolah mah moal. Aduh. Dede. San. Nak meulinaan dia dak. Ku extend. Aduh. Gagal, cek. Aduh, kacau. Wah, masuk. Jemput tadi kira-kira. G, 2, 3. Ada kuat ya. Aduh.